Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Elgana Yudhistira Werdian. Abdi hoyong ngapejaan anjeun tentang carita Robin Hood. Zaman baheula hirup hiji budak ngaranna Robin Hood. Anjeunna putra kuluarga karajaan. Sanggeus indungna maot, bapana dipika cinta awewe sejen. Anjeunna henteu resep eta. Anjeunna mutuskeun ninggalkeun imah-imahna. Anjeunna cicing di leuweung anu jauh tina paradaban. Sanggeus sababaraha taun manehna balik pikeun manggihanin bapana nyaus ditelasan serta eta pamimpin anyar Nottingham. Nyaeta Sheriff A. Henteungan ukur kanyataan ieu ngajempolan Robin. Tapi oge sakumna masyarakatna ngalaman kajahatan tina parentah Sheriff. Sheriff pisan sarakah jaung kelas handap masyarakat sangsara alatan karanjina milikna. Robin Hood mantuan batur ku duit ti kabeungharan Nottingham jeung meridieu kanu miskin ngara bisa hirup oge. Gagasan utama di dieu nyaeta pikeun kainginkeun seueur artos di Sheriff of Nottingham supados aranjeunna tiasa gampang nyerang sareng nyandak dieu karajaan. Hiji poe nalika anjeunna ngalakukeun tindakan anjeunna ditewa ku Sheriff. Sheriff eta bade nyeepkeun anjeunna tapi kusabab tipu dayana Robin Hood tiasa kabur. Ti poe ka poe Robin Hood manggihan nu geus maehan bapana. Eta Sheriff anjeunna ambek pisan. Anjeunna oge hoyong maahan Sheriff. Lajeng anjeunna nyieun rencana dina ambek-ambekan anu angeung. Anjeunna ngagunakan panahna pikeun maehan Sheriff. Anjeunna disayokikeun pisan. Sanggeus maehan Sheriff manehna balik pikeun mantuan batur. Anjeunna ngalakukeun hal anu sami sateuing acanna nyandak kakayaan teras dipulangkeun ka anu miskin. Eta cara anjeunna ngabantosan batur.